Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirod Jelema Gaib bagian ka-38. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Sata acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci, amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ujang cek Nyi Epon bari brak ngadapang teh leungeunna mah ngayap kana cai neangan budak. Lantaran budak teu aya kumanehna teu karawel atuh hing Nyi Epon ceurik tina bakat ningku sedih. Ari panonna molotot netep kana beungeut cai sarta menit telak pisan sugan aya katingali keur kitu aya purinya nyaangan situ bagenit. Breh ku Nyi Epon katingali aya budak tilem timbul leungeunna teh roroesan bari jeung mak-makan. Jang Kamran, jang cek Nyi Epon bari teu tatapasini deui kujubar manehna luncat rek ngarawel budak teh. Tapi anu kacekelan iwal lukut nu ngarambang sarta manehna ngarelep dah puguh teu bisa ngojay. Tungtungna Nyi Epon oge kalah ka arek tilelep batan bisa nulungan mah atuh manehna reuwaseun. Gancang deui jejeritan untung keur waktu kitu teh Sirod geus tepi kadinya sarta gancang manehna teh newak Nyi Epon nu ripuh ampir-ampiran tilelep sarta manehna geus ripuh henteu bisa walakaya. Barang karawak kacekel sarta terus kujang Sirod Nyi Epon diseret bae manehna geus teu emut. Atuh dibawana gampang barang tepi kana rakit Nyi Epon teh dihanjatkeun sarta jang Sirod ge unggah kana luhur eta rakit. Geus merenah manehna teh terus mindahkeun Nyi Epon supaya aya di tengah. Nyi Epon nu ngagoletak kujang Sirod teu diganggu manehna mah teu cicing terus ngamudi rakitna ngubak neangan Jang Kamran. Tapi anu di teangan teu aya tandana ngambang sakitu diuber-uber tetep bae henteu ngambul. Atuh Jang Sirod bingungan terus manehna ngahweleng kawas aya nu dipikir. Rep bae Jang Sirod beureum sidakap sinuku tunggal kawas ngilang anu leungit. Tapi manehna poekeun teu aya pisan tandana anu masihan pituduh kumaha jadina Kamran pangharita teu kapanggih. Atuh gancang beunta deui bari ngusapan beungeutna ret ningali kana galah terus dibenerkeun heula da ampir-ampiran murag. Sanggeus menerkeun galahna ka Karajang Sirod daku menerkeun samping Nyi Epon harita arek udar ku manehna dicangreudkeun. Geus kitu jung nangtung deui bari gap kana galahna terus ngajalankeun rakit bari ningalian budak. Sabab masih penasaran sugan bae waktu balik eta budak teh kapanggih. Tapi lantaran tadi ge waktu manehna keur melang teu aya pisan ciciren yen budak bakal kapanggih dina waktu eta keneh nu matak ceuk kayakinan cicing di dinya bahaya sabab hujan masih gede jeung ngarasa tiris pisan kudu gancang bae balik muru deui ka daratan. Sabab neangan didinya keur mah teu katingali da puguh harita peuting najan waktu caang bulan tapi bulan teu katingal sabab kahalangan mega katambah cihujan anu harita mani karep ngajadikeun teu katingal poek taya tanda-tanda. Barora ningali budak cai ge henteu katempo.
Tapi untung waktu tadi geus kersana anu agung wajaina sirod meneran ka Nyi Epon nu tilalap nu matak ari gok amprok katinggalna remeng-remeng gancang ku sirod ditewak sarta dicekelan pageuh diseret ka lebah rakit beri terus ditaikeun nu matak bisa salamat jeung teu aya naon-naon nu bakal ngabahayakeun. Nyi Epon nu kapaehan teu inget di bumi alam ngeuleuyeung naluhur rakit ngoloyong maju ka sisi sarta barang jol ka sisi asa kaperangan pisan hujan ngadak-ngadak raat jeung mega nu ngadingding paburiset meni rabeng tungtungna bray bae caang teu aya medem-medem. Jang Kamin jeung si Kewen barang ningali rakit ditumpakan ku Jang Sirod kacida bungaheunana rasana sirod salamat gancang bae diparapag sarta ngagero ti darat kawas anu ngabejaan. Sirod, ya akang malebah dieu, ceuk si Kewen bakat ningku gumbira ningali Sirod datang teh bari ngamudi rakitna. Sanggeus eta rakit adak gancang bae ku Jang Sirod Nyi Epon teh dihanjatkeun dipangku dikadaratkeun digolerkeun dina taneuh anu harita teu baseuh. Ti dinya Jang Kamin datang babarengan jeung si Kewen anu keur nungtun atilah atuh pok si Kewen nanya. Kumaha watosna Jang Sirod? Salamet Nyi Epon teh? Salamat ari Nyi Epon mah Kang Kamin, tapi hanjakal anakna teu katulungan. Jawab Sirod bari gap nyabakan awak Nyi Epon anu masih kapaehan sarta terus ditangreukeun sangkan ulah ripuh teuing. Sirah Nyi Epon ditanggeuy atuh anu geulis atra katingali keur ngalempreh. Gancang bae ku Jang Sirod Nyi Epon teh dijampean bari terus ditiupan teu lila bray bae beunta. Ret ngareret ka Kang Sirod anu harita ngalahun atuh Nyi Epon ngorejat bari neuteup teh pok ngomong. Kang Sirod ieu teh. Nyi Epon bari melong kawas nu nyidik-nyidik da puguh harita poek. Nya akang Nyai, kumaha teh aya nu karaos Nyi Epon? Jawab Sirod bari melong kawas anu resep neuteup pedah nu geulis kulimis. Kang, abdi mah teu kunanaon Kang Sirod. Namung kamana pun anak. Ceuk Nyi Epon geus mimiti rembay Cipanon siga inget ka Jang Kamran. Tah eta anak kurang mah Nyai, ngan sakitu anu katinggal ku akang mah. Ceuk Jang Sirod ngabalengbarkeun kasedihanana Nyi Epon ka atilah. Hiji deui Kang Sirod, Jang Kamran anu tadi bareng jeung abdi tumpak rakit. Jawab Nyi Epon bari ret deui ngareret ka atilah anu keur melong gabrug dirangkul bari ceurik. Atilah geulis anak emak. Kamana ari dulur hidup? Kamana? Teu ningali tadi teh anak king. Ceuk Nyi Epon bari nyiuman Nyi Atilah sarta dimandian ku Cipanon anu nyurucud teu saat-saat. Nyi Atilah teu ngajawab kalah nyusup ka indungna nyuuh dina lebah dada bari nginghak mata kuatir atuh Jang Sirod jeung Kewen nya kitu deui Jang Kamin. Ningali kitu mah watir maranehna teh ngalimba komo deui pikeun Sirod tepikeun kang usap beungeut kawas micen picerikeun terus maksakeun ngajawab. Teu acan kapendak Jang Kamran mah Nyi Epon, keun engke urang teh angan deui. Margi akang oge bingung tadi mah lantaran hujan gede jeung angin ngagelebug. Ari rakit motah bae kawas aya nu ngoyagkeun katurug-turug. Nyai teu emut apan, geuning emut-emut geus aya di dieu. Teu aya. Deudeuh teuing Kamran anak mah. Mau aya nu nyaaheun anak king ari batur mah sajabat ti diri mah. Kamran, Jang Kamran, ieu emak ucang. Nyi Epon bari sot ngalesotkeun Nyi Atilah. Barabat manehna lumpat rek nganggujubarkeun maneh, tapi untung Sirod rikat. Barang Nyi Epon rek loncat neuleumkeun maneh ka situ gancang ku Sirod ditewak atuh manehna narejal motah keukeuh hayang ancrub leungeunna leur lir belut ampir-ampiran rek lesot atuh Jang Sirod ngagero minta tulung ka Kang Kewen nya kitu deui ka Kamin. Kang Kewen, Kang Kamin, tulung nyekelan Kang. Ceuk Sirod bani pakupis lantaran leungeun Nyi Epon leur kawas belut bae. Barang Sirod minta tulung teu tatap sini deui serenteng Jang Kamin muru nya kitu deui si Kewen. Malah harita geus gugap nyekelan leungeun Nyi Epon. Tapi tetep Nyi Epon mah leur hese dicekelan sakitu ku tiluan teh ampir-ampiran narajal rek digujubara ka cai. Lantaran hese dicekel Sirod mikir jero ati.
tangtu ieu teh kasanding atuh sanggeus mikir kitu gerewak cangkeng Nyi Epon ku si Rod terus disangke sarta harita sukuna diledot disakalikeun atuh bro Nyi Epon labuh sarta ari geus labuh mah gero jang si Rod ngagero soalna teh tarik pisan tangkarakeun cenah. Terus bae harita teh si Kewen nyakelan leungeun ari Jang Kamin sukuna sat eta leungeun Nyi Epon ku Jang Kamin jeung si Kewen sarua pada dibedol atuh teu bisa kumaha Nyi Epon nangkarak bengkang tapi masih keneh leueur boh sukuna boh leungeunna ampir-ampiran morosot tahan sakedeung ulah dilasotkeun urang tulungan ceuk si Rod bari harita keneh ge manehna nangkep harigu panon perem mani rapat kawas aya nu ditoong ku rasa batin manehna. Waktu si Rod keur kitu teh Nyi Epon mah adug songkol kawas nu hayangeun lesot tapi teu bisaeun hojah lantaran leungeun manehna pigeulangna duanana ku si Kewen dicekelan katambah suku manehna dina lebah memuncangan ku Jang Kamin duanana ditahanna pageuh pisan tapi lantaran suku mah teu bisaeun kacekel da puguh teu kakepeul jadi bisa keneh lesot serta terus adug lajarah. Keur mah karasa leueur da puguh aya nu nyanding katambah hate Jang Kamin aya rasa nu kabita ningali bitis Nyi Epon atuh henteu matak heran barang mumuncangan lesot gap nyakel kana bitisna lamun nyakel bitis hese gap nyakel kana tuurna barang Jang Kamin rek pindah hayang nyakelan ping-pingna jeger ku Kewen ditonjok aduh nanaonan sia teh Kewen make jeung nonjok sagala ceuk Jang Kamin bari meungpeunan panon anu katonjok nyekel nama dilesotkeun. Nah tuh sia uyup ayap bae sebalaing maneleuna oge batur mah hayang nulungan kanu keur susah teh ieu mah hayo hayang ngalampiaskeun nafsu satonya jawab si Kewen mani muncereng sebeleun meureun kana tingkah laku Jang Kamin teh lain nafsu sato ge lo nyaho marajal wae aing mah neangan nu lindeuk bae deuleu lamun bincurangna jeung bitisna teu katewak kudu newak naonna sia aing mah jeung nungkup susuna mah kajen teuing meeting ping-ping na deuleu nah sia make timburuan sagala ha tong kitu deuleu da Nyi Epon teh randa siapa cepat bakal nyang saya ngarti Kewen ceuk Jang Kamin mani nyorongot aduh kalah ngambak sia dielingan teh ceuk si Kewen bari jung nangtung rek nyiksa ka Jang Kamin memang deuleu sia mah lain ngelingan tapi kabita jawab Jang Kamin bari nangtung deui Nyi Epon mah pada ngarantap atuh ari diantap mah korejat Nyi Epon cengkat ti dituna mah rek nangtung tapi teu bisaeun cengkat ngan saukur semat diuk tanagana henteu aya lir anu kapupul bayu taya tangan pangawasa satulang-tulang bareurat urat karasana loncer atuh hing bae ceurik ingatkan jadi anak Brai yang si Rod harita teh anjeunna kakara bentak ret ngareret ka Nyi Epon ret deui ningali Kewen jeung Kamin padogong-dogong kawas anu keur pahereng lir ucing nu parasea itu nyereng ieu nyereng huntuna ting sanggereng atuh jang si Rod handeueul teu panuju ka baturna sarta pok nyarita kieu kalah kitu geuning dititah nyakelan teh nya keun atuh embung nyakelan mah ulah-ulah pahereng kawas ucing parasea ceuk Jang si Rod bari ngareret ka Nyi Epon pok nyarita kieu Nyi Epon hayu urang neangan lembur heula Nyai ngalah akang bisa minta tulung ka urang dieu ari geus manggih lembur mah Kang si Rod kumaha ari Jang Kamran engkang nya engke urang teangan ceuk akang oge lamun urang geus manggih imah Nyai cicing di dinya nungguan akang rek neangan Jang Kamran sing tepi ka kapanggihna jeung ngarah make obor deui Kang si Rod upami nya mah nyaah ka abdi teanganana ayeuna bae Kang apan caang bulan tuh geuning sarta beungeut cai katinggal ceuk Nyi Epon bari nunjuk situ bagenit anu caina ebreh ka 7 bulan heug Nyai tapi Nyai mah tetep bae kudu geus aya di imah ngalah akang jongjon milarina Kang Kamin Kang Kewen katingali atawa moal lamun neangan budak nu leungit pek tingali itu Kang Kamin Kang Kewen tetela pisannya caina mani ngajubleg ceuk Nyi Epon bari nunjuk ka tengah situ sarta inghak-inghakan cerik kawas nu ngarasa sedih ayo Nyai keun akang wani neangan budak mah asal barang bae jeung Nyai sok lah pila kadar neangan budak tai kuku ceuk Jang Kamin bari nulak cangkeng teh melong ka tengah situ
Kawas geus kitu kuduna belagbag teh ku Jangkamin. Di tengah situ katinggal aya jalma gede pisan serta keur maju kadinya kawas nu nyamperkeun bae atuh Jangkamin ngaranjug gero manehna ngagero. "Sirod, ayo urang ka lembur Sirod, tuh aya nu ngajungkiring," ceuk Jangkamin bari bacir lompat di ditu nama padahal nu bener nama ngayak-yak teu bisa lompat. Atuh red kabeh ngareret ka tengah situ bagendit tapi teu aya nanaon nganyi Epon nu ngajerit bari ningali Jangkamran keur ripuh kakalebekan siga nu rek ditelem atuh jeritnya Epon teh ngajerit maratan langit. "Tulungan, tulungan tuh Jangkamran doroesan rek tilelep, tulungan, tulung," ceuk Nyi Epon manitu tunjuk ka tengah situ sarta manehna rek lumpat tapi dijewang ku Sirod bari neuteuk nu ditunjuk. "Mana Jangkamran teh Nyai?" ceuk Sirod bari newak nyeklan dengan Nyi Epon terus dikatukangkeun. "Tah tingali deukeut tah. Hayo tulungan bisi kaburu tilelep. Hayo tulungan." Nyi Epon gura-gero mata kuatir. "Kang Kewen, tinggal Kang aya Jangkamran atawa eueuh?" Jang Sirod kasih Kewen nitah anu harita olohok panonna mani molotot siga nu kausap korod. "Kewen, aya Jangkamran atawa eueuh? Katingali atawa henteu?" ceuk Sirod bari nyentak. "Teu aya Jang Sirod," jawab si Kewen mani haros-hos. Sanggeus kadenge si Kewen anu tetela nyebut eueuh henteu ningal Jangkamran atuh henteu matak heran lamun Sirod ambekeun teh regeyang badan Nyi Epon ku Sirod dipanggul bae sarta leungeun kenca Sirod nungtun leungeun Nyi Atilah nu harita nginghak ceurik. "Atilah anak Abah, nyekelan kana leungeun Abah sing pageuh geulis," ceuk Sirod bari terus lempang dicekelan ku anakna ari Jangkamin jeung si Kewen harita teh ditinggalkeun. Barang Sirod geus jauh kakara si Kewen sadar yen ku Sirod ditinggalkeun atuh gero ngagoroan tarikna kaliwat saking tina bakat ning kurewas ditinggalkeun ku Jang Sirod. "Sirod, dagoan Jang, dagoan," ceuk si Kewen bari perebat manehna ngudag Jangkamin mah ditinggalkeun. Nya kitu deui Jangkamin barang ditinggalkeun sorangan manehna teh gancang cengkat jung nangtung hayangan numpat tapi ngangkat suku berat atuh teu beda bae siga nu ku eureup-eureup lamun urang keur ngimpi tapi najan hese lempang ari maju mah teu burung nyusul-nyusul nu ti heula kesangna tepi ka ngoprot. Jang Sirod mah jongjon lempang henteu daekeun ngareret sabab manehna keheuleun nu gura-gero diantep. Lempangna teh beuki gancang sabab Nyi Epon teu cicing motah bae hayang turun. Jeung terus teu eureun-eureun gogoakan nyebut Kamran seperti anu ti belat. Ngan ku Sirod teu digugu. "Tulung, tulung, tulung," ceuk hiji sora nu gogorowokan di tongoh. Jang Sirod ngarandeg heula ngadengekeun eta sora anu keur jurat jerit manehna heraneun pisan sabab sidik nu ngagero datangna ti hiji imah nu harita katingali. Atuh Jang Sirod teh gancang muru kanu gura-gero sanajan manehna ripuh tapi lantaran kapaksa sora kitu mah kudu wajahna nulungan. Eukeur mah harita peuting katambah tas hujan gede tangtu bae sepi jempling katurug-turug di kampung jauh kaditu ka dieu imah ukur hiji dua teu beda ti saung bae nu ayana di kebon teu aya cahara hegar kawas nu taya jalmaan atuh Sirod mani gancang nyamperkeun ka eta imah. "Tulung," cik hiji sora kadenge deui sorana teh beuki jauh les-lesan henteu kadenge siga anu ngajauhan. Barang geus datang kadinya Sirod teh terus ningali ka jero imah nu sepi sarta pok manehna ngomong gura-gero pupuntenan. "Sampurasun, aya linggih anu di jero?" ceuk Sirod ngagorowok. "Saha?" ceuk nu ti jero imah bari mukakeun panto terus kaluar sarta neuteup ka Jang Sirod nu eukeur manggul awewe. "Bade ngiring ngararep di dieu sakedap mah. Ieu pun anak kahujanan, sedang abdi bade milari pun anak hiji deui tilelep di situ bagendit," ceuk Sirod bari ngecagkeun nu dipanggul alusna bae ari jauh ti situ bagendit mah Nyi Epon teh henteu motah ngan saukur ceurik bae. Ayo arasup atuh. Sabaraha urang ieu teh?" ceuk nu ti jero imah bari neuteup kanu ngariung di buruan.
Opatan kulan kalima ieu murang kali pun anak, jawab Sirod bari nunjuk ka Atilah. Ah, 5 jeung budak, mana 2 deui, ceuk nu boga imah bengong. Itu tuh kulan nuju ka diekeun geuning tuh. Moniting juring kang kitu, jawab Sirod bari nunjuk ka si Kewen jeung Jang Kamin anu keur lempang kadinya. Barang Jang Kamin jeung si Kewen geus terepi kadinya nu boga imah teh ngomong nyambat deui ka tamuna bari neuteup ka Nyi Epon sarta ngomong jero hate ngupat kagelisanana. Ya wewe gelis leuwih ti kabogoh aing dina kagelisanana. Ngan hanjakal sigana mah ieu teh boga salaki. Keun ku aing rek ditanya saha ngaran manehna jeung naha boga salaki atawa na lelengohan sarta asalna ti mana lembur matuh panyicinganana. Ceuk gerantas hatena pribumi bari pok ngomong. Mangga geura karalebat atuh, tah rek ngumbah suku mah. Aya gentong wadah cai. Mangga nuhun, jawab Sirod bari terus ngumbah sukuna Atilah jeung sukuna Nyi Epon ari geus bersih cat arunggah ka tepas. Nya kitu deui manehna ari geus kukumbah mah cat deui ka tepas sarta terus kagiliran Jang Kamin jeung si Kewen sarua ngumbah suku. Sanggeus sukuna bararesih terus deui arunggah. Mangga kalebat atuh, omong pribumi hormat pisan. Sub sararea arasup nu pangheulana Sirod dituturkeun ku Nyi Epon anu bareng jeung Atilah, tidinya terus si Kewen bareng jeung Jang Kamin arasup ka jero imah. Gek maranehna dariuk bari mucicid tiriseun sabab pakean baraseuh. Saha ieu teh anu ti mana sareng araya naon dongkap ka dieu? Ceuk pribumi bari teu woleh ngareretan ka Nyi Epon anu kaciritas cerik tapi beuki geulis pisan mata kabita nu ningal. Abdi pun Sirod, ari ieu Kang Kamin, anu ieu Kang Kewen, ari ieu Nyi Atilah pun anak, indungna Nyi Atilah Nyi Epon, tah ieu Nyi Epon teh, ceuk Sirod terus terang teu daekeun ngabuni-buni. Oh, ieu teh Nyi Epon, saha ari carogena Nyi Epon teh? Da geuning aya 3 lalaki di dieu teh. Nyi Epon teh waktos ieu mah nuju rarandaan Kang, jawab Sirod henteu ngabohong. Randa, ceuk pribumi marah mai sarta pok neruskeun omonganana. Saha popotonganana? Abdi patilasanana mah, jawab Sirod lalaunan. Geuning meuni babarengan kitu nya, aya naon ieu teh? Pribumi rada handeueul pedah di dinya aya popotonganana. Numawi ieu Nyi Epon teh bade milari hiji ulama, namung waktos aya nu nuduhkeun kudu mentasan bagendit rek muru nusa. Manehna ti jengkang kana cai waktu hujan gede sarta anakna anu lalaki ti lelep henteu kapulu. Tah kumargi eta abdi bade mundut tulung ka akang di dieu supados kersa ngabantuan milari anu ti lelep. Kumaha Akang Ridho upami ku abdi dipundut tulung kitu? Sareng Ridho deui upami anu sanesna aya di dieu. Tah panuhun ti abdi, mugi-mugi bae Akang sing Ridho nganteur ka abdi anu ayeuna sejangga prak milari murang kalih nu ti lelep. Ceuk Jang Sirod bari neuteup. Ah, gampang atuh ari kitu mah. Keun ku Akang rek diteangan sing tepikeun ka panggihna. Tapi Akang hayang terang heula di mana lembur aranjeun teh. Upami percanten mah ti andir sarta rorompok di hiji kampung anu seueur tangkal cariangna duwi kadungus. Tah di dinya rorompok teh. Ari imahna Nyi Epon di dinya deui, ceuk pribumi kawas nu hayang telak. Rek naon aleng teh imah awewe? Jang Kamin mairan bari keheuleun. Is, kuring kasemahan ku aranjeun. Jadi kuring kudu nyaho jeung sidi ka aranjeun. Sajabana ti kudu nyaho ngaranna teh, kudu nyaho lembur matuhna deui. Tah kakara ditarima aya di dieu ngarti. Ceuk pribumi meuni nyentak teu ngeunaheun meureun ngadenge omongan Jang Kamin teh. Hampura bae kulan Kang Kamin matos adat ari nyariosna kajian batur henteu ngeunah asal manehna bae ngeunah sorangan. Keun tong ningal ka Kang Kamin, tinggal mah awak abdi bae pribadi. Ceuk Sirod bari neuteup ka pribumi. Jadi di dinya deui nya imahna Nyi Epon teh, ceuk pribumi nanya deui kawas masih panasaran. Sumuhun di dinya Nyi Epon teh putrana Padasuki anu pangbeungharna di eta lembur. Ari Jang Kamin putrana Bah Jamil pamanggulna di dinya, jawab Sirod sopan pisan nyaritana teh. Oh gitu, kaharti atuh
Ari kami anak pamanggulna di ditu mah paingan sigana teh olo-olonya jong kumaki deui ya aing anak pamanggul lamun sekaparangan musuh kuring ditotogkeun pantara kitu mah jawab pribumi sigana teulik kajang kami bet ngagogoreng ka bapana. Sumuhun percanten bae kanggo abdi mah namung anu penting ayeuna mah abdi teh nyuhunkeun bantu bade milarian budak. Hayu tapi ulah duaan mun bisa mah opatan cek pribumi lurat leret. Kumaha lamun tiluan mergi kedah aya anu ngajagi pun anak sareng Nyi Epon kitu meunang saha lalaki nu tinggalin di dieu cek pribumi bari netep ka Jang Sirod. Akang di dieu mah Jang Sirod cek Jang Kamin miheulaan ngomong. Mangga bae hayang cicing di dieu mah cek Jang Sirod teu curiga. Salah Jang Sirod, Jang Kamin dititah nungguan Nyi Epon mah sarua bae jeung ucing nyanding paisan teu panuju akang mah jawab si kewen menik keding ngandung curiga ka Jang Kamin. Tah geura baku deui Kang kewen mah ari timburuan teh abong-abong jauh ka bapana sagala tingkah laku teh pikanyerieun. Sirod popotonganana teu curiga nah maneh mah kecuriga cing atuh sing boga parasaan yeuh panon kuring teh nyeri sanyana mah teu kuat neuleuh kudu indit neangan budak neuleuh Kang kewen oge geus teu awas sanyana mah dasar ceuk Jang Kamin nafsu geus diatur ku kuring. Kang kewen ngilu neangan Jang Kamin ngajaga Nyi Epon jeung Nyi Atilah. Mangga atuh urang mios ceuk Jang Sirod bari ngareret ka pribumi. Hayu jawab pribumi bari cangkat nyokot obor sut disundut atuh gurah seunana hurung ngababela nyaangan jero imah anu caangna tadi mah ngan ukur ku cempor. Hayu Kang kewen keluar cek Sirod bari ngareret ka Nyi Epon pok neruskeun omonganana. Nyi Epon akang bade milari Jang Kamrannya mugi-mugi bae sing enggal kapendak serta kabantun ka dieu. Keunda anu ngaping ka Nyai sareng ka Atilah mah aya Jang Kamin aya Kang Kamin wayahna bae dikantunkeun Nyi Epon. Nyi Epon teu nembalan ngan saukur unggul kebae bari nyusutan Cipanon ngan si kewen ujar medud lantaran teu percayaeun. Ari Jang Kamin mah bungah panon anu nyeri oge ngadak-ngadak asa cager sabab bakal jongjon pisan rek ngolo-ngolo Nyi Epon. Jut Jang Sirod jeung pribumi harita turun ti imah dituturkeun ku Jang kewen nu leumpangna pangheulana. Pribumi ngacungkeun obor dituturkeun kuduaan kawas nu nyusul bangsat leumpangna meninga gedig hayang gerajol ka situ. Jang Sirod percaya tawan teu ka si Kamin si kewen hayang nyaho kaayaan hatena Sirod. Percaya bae abdi mah Kang kewen. Ari teu percaya ka Kamin kasaha atuh jawab Sirod bari lempang teh ngareret ka si kewen. Kumaha lamun Nyi Epon dietaeun Jang Sirod ceuk si kewen heraneun ku Sirod mana percaya teuing. Keun bae ulah mikirkeun soal eta sabab anu dipentingkeun ku urang mah neangan budak Kang kewen. Cenah Kang Kamin ngalakukeun anu dilarang ku agama mangsa bodoh eta mah ari tanggung jawab dirina mah jawab Sirod teu euleum-euleum. Nah eta jelema teh teu beunang dipercaya kitu ceuk pribumi nu nganteur teh. Nya eta teu beunang dipercaya lain sakali dua kali kituna teh. Ih diantep teh kalah gawok tibatan kapok mah ceuk si kewen ngagogoreng. Is kudu dicangkalak atuh lamun kitu mah. Anjakal kuring teh tadi dibere nyahona tapi keunda moal lila sugan neangan budak anu ti lelep mah ceuk pribumi siganu hanjakaleun. Atuh ja penteng aromong lantaran hate handeueul sok sieun Jang Kamin nafsu maksa mirusa Nyi Epon anu geus teu aya daya. Kahiji manehna capek, kadua taya tenaga, katilu aya di imah nu nenggang eueuh batur. Atuh tangtu asa jongjon kitu pikiran si kewen. Ari anu dipalikir harita gawena cicing teu ngomong sakemek ge lantaran Nyi Epon ceurik ninghak teu daek krepeh barina nangkep anakna nu rumbay ku Cipanonna. Kacaangan lampu cempor anu kalucas-kalicas atuh puguh keur Jang Kamin harita teh herwai pisan. Nyi Epon kesedihan teh ulah haben bae dikukut Nyai cing geura ganti ku kabungahan sabab ari perkara nu leungit mah
geus bae tong di pikiran, anu di pikiran mah ieu cing kaharti ku Nyai. Naon anu kudu di pikiran teh? Ceuk Jang Kamin ngan mimitian nyarita. Ti ditu nama hayang mamatahan meureun tapi nyarita na teu merenah. Nu kudu di pikiran mah Jang Kamran, jawabnya Epon launan bari inghak-inghakan. Salah deui bae atuh. Ayeuna mah lain mikiran Jang Kamran anu teu aya, tapi kudu mikiran anu ayeuna aya di dieu. Sing jadi kabungahan, sing jadi kanikmatan, tah kitu maksud akang mah. Naon anu kudu dipikir dia teh Kang Kamin? Nyai, baju akang baraseuh da hujanan, baju Nyai oge baraseuh da ti gejebur. Nah, urang geunah diuk bari sagala baseuh. Tah eta kudu dipikiran teh. Jung ka ditu ka kamar tuh, keun bae da eueuh nu bogana ieu. Ngadah buni gada di kamar mah dengan sakedeung. Malah akang oge rek ka kamar itu tuh nu hiji deui. Ceuk Jang Kamin jiga nu heueuh padahal manehna rek maksa mirusak jero hatena mah. Teu boga keur salin Kang Kamin. Lain disalin maksud akang mah, tapi dipeuretan. Moal naon Kang Kamin? Waktosna kabujeng sae pamirsa. Kumaha cenah ieu pamirsa? Kamin jeung Nyi Epon teh mangga antos bae terasna tina ieu dongeng Sirot Jelema Gaib. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.